Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abdi Widya Hoyrunisa ti kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi salaku Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia atanapi anu langkung kasohor ku namina Maudy Ayunda. Maudy Ayunda dibabarkeun di Jakarta 18 Desember 1884. Maudy Ayunda mangrupi putri Cika ti Didit Jasmedi sareng Mauren Jasmedi. Maudy gaduh rai anu namina Amanda Hairunisa. Maudy teh ngagaduhan karesep maca ti aalit, anjeunna diajar maca ti yuswa 3 taun. Maudy Ayunda sakola di SD Al-Izhar dugi ka kelas 2, teras ngalih ka Mentari International School dugi ka lulus SMP. Maudy naraskeun SMA-na di British School Jakarta. Salian ti pinunjul dina akademis, Maudy aktif dina sagala rupa kagiatan di sakolana sareng organisasi, dugi ka janten ketua OSIS di sakolana. Saatosna lulus di SMA, Maudy mutuskeun pikeun neraskeun kuliahna di luar negeri. Maudy ngadaftar sareng sukses ditampi di Oxford University Inggris dengan jurusan Filosofi, Politik, dan Ekonomi. 3 tahun lulus, Maudy mutuskeun neruskeun studina di tingkat S2 dan sukses ditampi di Stanford University dengan mengambil jurusan Administrasi Bisnis dan juga menambah pendidikan. Salian ti atikan, Maudy Ayunda oge unggul dina dunia hiburan. Penampilan munggaran Maudy Ayunda di dunia hiburan Indonesia dikawitan ku ngalakonkeun dina film Untuk Rena tahun 2005. Ngaliwatan peranna, Maudy kenging penghargaan aktris utama pilihan dina Festival Film 2006 dina yuswana nu nembe 11 taun. Saatosna dina film ieu, Maudy Ayunda nambi seueur ngabintangan film sejen kayaning Sang Pemimpi, Malaikat Tanpa Sayap, Perahu Kertas, Trinity The Naked Traveler, dan juga Habibie dan Ainun 3. Teu saukur akting, Maudy debut salaku penyanyi nu ngarilis album kahijina dina tahun 2011. Salian ti ngawangun karir dina dunya hiburan jeung atikan, Maudy oge merhatikeun dunya sosial, politik, sareng ekonomi Indonesia. Tahun 2015, anjeunna kasempetan pikeun nyarengan Perdana Menteri Inggris nalika nganjang ka Jakarta sarta jadi panyatur bungsu dina Forum Ekonomi Global 2015. Anjeunna oge diangkat jadi juru carios ngalawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden Maret 2017. Salian ti eta, anjeunna diangkat deui pikeun Ilu Biung salaku juru carios Presiden G20 Indonesia. Maudy teh dipercaya ku Menkominfo pikeun ngadugikeun informasi patali pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia. Ngaliwatan kasempetan ieu sareng karyana, Maudy ngadidik sareng masihan pesan anu inspiratif ka sakumna masyarakat khususna para nonoman Indonesia. Cekap sakitu ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.